أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Ya, di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maut. Orang zakat mempersiapkan jang maut. Orang puasa mempersiapkan jang maut. Orang haji mempersiapkan jang maut. Orang baca Quran mempersiapkan jang maut. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadian-kehadian ya ngalaksanakeun ibadah eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cek Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan menang capek doang. Ngan menang capek doang tak perluna cahaya. Kos kumaha sih cek para sahabat Gusti Rasul eta menang capek doang. Nah teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Sanajan capek ibadah lantaran teu nyaho kana kaagungan Gusti Allah, ongkos salatna budak leutik eueuh nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kamaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Geus kunaon eta getol amat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek tata ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu adan. Atuh. Sakalina maca sholawat, maca kulhu, kukulak mah teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji, dibaca bae ku nyanes. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna? Rizki macet cekeun ieu. Supaya rada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu maha suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asma tabi'in al-mukarramun para alimil ulama para asatidz para tokoh masyarakat bil khusus Sohibul Bait Kiai Suyuti al-masyhur Uting nu kusim kuring dimulyakeun oge mudah-mudahan urang sadayana sami-sami dimulyakeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana nu alhamdulillah aya raja terbawah RT raja eta karana panghandap-handapna mudah-mudahan RT ka sorga. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah dina wengi Jumat ieu urang ku Gusti Allah parantos dipastikeun kumpul di dieu di kampung sayur atuh beda saeutik C jeung C atuh wajar bae sih. Dina raraga ngabesuk almarhumah Ibu Murdiah nu anjeunna geus balik ka lembur aslina nu kuari ku urang osok diomong-omong urang teh ngumbara bakal balik ka lembur aslina tah Ibu Murdiah geus balik tinggal ieu nu araya geh bakal barawi nu pantes-pantesna balik nu kolot. Sedengkeun nu pangkolot-kolotna si eta. Aduh. Geus kolot mah asal muriang zaitik asana. Sales mah bae asana ieu nu ieu nu bakal ngadatangkeun ka lembur asli. Tuh doakeun atuh mudah-mudahan nu ngaji pendit tere dikitu-kitu bae can waktuna batun teu bae sebab atuh nu maot eta nu ngora deui datang ka haji pendit teh kesal sial jeung batur deui batur lain geura ka aing. Can hayangeun lamun urang nyaritakeun tentang balik ka lembur asli atuh resep teu resep hayang teu hayang sadar teu sadar bakal bae nu embung-embungan ge bakal bae nu hayang-hayangan atuh komo pokokna nu susah nu sugih pejabat rakyat kiai ustad santri petani bakal paraeh kabeh bakal maraot kabeh masyaallah urang aya inget ka dinya mah Kangjeng keur
cali menuju cali jeung para sahabat jol bae aya jelema datang Waalaikumsalam kula datang ka dieu coba tuan alimni goro ibal ilmi coba abdi pagahan ilmu nu aneh hayang ilmu nu aneh geus kaharti ku Kangjeng teh pasti ilmu nu aneh teh bisa hiber mun ka sumur ngagejeblung teu paeh lamun ka beulem teu tutung mun dagang hayang untung be ulah cara si eta eta ilmu nu aneh aya jaho ka hate-hate jelema maksudna kan gitu cik Kangjeng Nabi apakah anjeun geus nyaho kana dasar ilmu cik eta lalaki tuan aya dasar ilmu naon ih cik Kangjeng geus jahon can anjeun ka Allah ih atuh jauh Allah mah nu disembah ku kula geus can dilaksanakeun hak-hakna emang aya hakna naon hak Allah teh nu kudu dilaksanakeun eta ngaranna dasar ilmu ke Tuhan maksudna hak Allah nu kudu dilaksanakeun teh naon nu kudu dilaksanakeun nyaho henteu maneh kapaeh paeh atuh tuh mah sering jajanna manggihan nu paeh mah nyak sia nu paeh tah geus encan mempersiapkeun jang paeh sadar henteu bahwa maneh bakal maot lamun maneh sadar bakal maot kemudian geus ngalaksanakeun jang pibekeleun engke ba'da maot geus jan eta naon teh Gusti nya kos kitu naon Umata kula waka nyaritakeun anu aneh-aneh ilmu mah sa Kangjeng Nabi eta beta bekal paeh eta aneh ulah waka jeung hayang sagala bisa hiber ulah kos kitu tah mah Haji Pendi geus leuwit ieu Haji Pendi mah mun ditanya isuk poe naon nya mah nyahoeun wow jago nya mah tuh nah eta Haji Pendi isuk naon poe naon nyahoeun nya mah sebab naon isuk bakal anu nagih nyahoeun ilmu gaib teh jagonya eta ya Allah ya Rabbi tah cek Kangjeng Nabi geus ulah nu aneh-aneh geus lamun sadar bakal maot mempersiapkeun jang bakal saenggeus paeh eta termasuk ilmu nu aneh gas bari mau balik cek Kangjeng Nabi laksanakeun heula eta geus dilaksanakeun eta karak balik deui ka dieu nanya deui hayang ilmu naon eta si lalaki langsung balik mingpiung nyaho teu mingpiung urang dieu nyaho ka mingpiung teh atuh nyaho jorong lembur urang dieu aing ge nyaho ti dieu jadi mingpiung mah geus teu nyelek-nyelek deui ngaranna mingpiung ngaranna lewosat geus teh nyelek-nyelek eta ngaranna mingpiung nu kos kitu kos jelema ditolak cinta nah eta mingpiung teh jelek-jelek deui ya percuma nyelek atuh nah eta jelema balik langsung ibadah ka Gusti Allah salat waktu puasa waktu maca Quran mun aya milik sedekah wah getol haju nyana datang deui ka Kangjeng Nabi Tuan alhamdulillah
sakumaha kutuan geus dicaritakeun abdi titah ngalaksanakeun persiapan yang maot. Waduh, deuleu tah tarang harideung tah. Tarang harideung. Purutan eta. Haji Pendi hideung. Sarua nya ge hideung. Ngan urut budug. Sugan teh urut sujud, ada urut bisul. Ya Allah. Cak Kangjeng Nabi sanajan ibadah getol datang ke hari dentara ngaleuwihan malaikat. Tapi lamun teu mah teh henteu cahayaan Islam na teu bercahaya eta sacape-capena ibadah ge mun cara pare mah gacung hapa tuh eueuh sia sualajan utek-utekan ibadah tapi teu cahayaan eta gacung hapa eueuh sia masyaallah kan eueuh naon tah nu mantak urang kuari alhamdulillah kumpul di dieu kabeh agamana akur Islam. Sedengkeun Allah geus ngajelaskeun inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu dipikaridho ku Gusti Allah agama Islam. Jadi berarti urang di dieu kabeh geus aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal. Jelema anu neangan agama beragama salian Islam moal ditarima. Di akhirat termasuk kana minal khosirin. Rugi di akhirat disate ke kerecek. Tak urang makan imal aya nu disate paling gak digejemurkeun. Tuh geus ngarasanya asan aing di kulub itu. Ngomong teh heula nya. Ya Allah. Tapi orang lamun ngalawudu teh kan sok diduaan tah. Diduaan Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama sok macan teh sia. Sia gitu ngajawab. Urang lamun ngedeuk Allahumma ij'alil ma'a tahura wal islama nuro. Tuh Allahumma jalil ma'a tahura he Allah muga ngajadikeun Tuhan Gusti kana ieu cai suci tur nyucikeun wal islama nuro jeung supaya ngajadikeun Islam cahaya Islamna cahayaan aya sahabat daros Tuhan emang lamun Islam na cahayaan aya beda teu? Atuh aya cek Kangjeng Nabi. Kumaha teh bedana? Kangjeng Nabi macakeun ayat famayuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yaj'al sadrahu digajadikeun ku Gusti Allah dadana hatena insyirah jembar lapang yashrah sadrahu lil Islam gitu. Amma yuridillah saha jelema nu dikarepkeun ku Gusti Allah ayahdiyahu dituduhkeun ku Gusti Allah yashrah sadrahu lil Islam jembar hatena di samping daek narima kana Islam kos urang insyirah jembar cahayaan hatena teh cahayaan cek sahabat teh atuan aya nu cahayaan hatena kos kumaha sih engke eta praktek-praktekna pibuktieunaana lamun hatena cahayaan Islamna berarti bagus. Di mana Islamna bagus dina harti cahayaan teh
Nah iya ayat 3 rupa nomor kahiji cakangjing Nabi resep jasa ngalaksanakeun ibadah. Nomor kedua di mana-mana cahayaan narima kana naon papasten ti Allah. Nomor katiluna bakalna pikiranna ka akhirat bae ninggalkeun pikiran dunia. Tah eta nu kitu cahayaan hatena. Tah balikan deui supaya tenget ye abeh urang cahayaan apa henteu hate urang. Nomor kahiji dibere resep jasa ibadah ka Gusti Allah. Resep beta asal aya tongtrong we haji bae diome. Resep nya resep ngombe tongtrong. Tah sarua jeung ngombe tasbih gitu tah. Ai babacaan mah tilok. Tasbih di kieu-kieu beset. Bawa tasbih. Tuh. Bener. Ai babacaan mah tilok. Babacaan gengan kieu doang kabayar moal. Ya Allah, ya Rabbi. Eta mah penipu sebenarnya mah. Atuh penipu eta tasbih dibawa aya di wiridanana lain eta. Masya Allah. Nah, di mana-mana hate cahayaan wani ngalaksanakeun ibadah, embu ngalaksanakeun maksiat eta cahayaan hatena. Islamna berarti bener. Nah, lamun kuari jelema Islam KTP-na ge malah boga 3 kos Haji Pendi. 3 nya mah KTP teh. Oh, loba batur mah hese KTP-nya mah 3. Eta lah bajingan teh kos kitu eta. 3. Nah, iya KTP nama Islam, jelemana Islam, tetapi daek ngalaksanakeun maksiat. Kurang giat karena ibadah maksiat daek leletikanana main gaple. Lamun aya Islam masih keneh balak genep di kieu-kieu. Koto kunyana di kitu-kitu tah. Naonna karangarana jangjangna naon ngaranna eta? Tuh, nyawan teh tolol teh coba. Aju dikitukeun tah cuma hiber teh naon ngaranna? Jantur. Aing ge nyawa nang disiakan eta. Aja lamun kotok dikitu-kitu teh tah uluna naon tah ngaranna? Teh dipale eta. Eta teh deuk diadukeun bareng kos kitu. Eta urang cayur tolol tah kos kitu tah. Mun cayur eta, pagawe mang cayur eta sebenarnya. Nah, lamun masih keneh daya kos kitu tah. Ya Islam mah Islam, tapi daya keneh main remi, daya keneh main catur, daya keneh main gaple, anu osok di kitu-kitu teh plok naon ngaranna. Tuh nyawan. Bandarna renyana meureun. Mudah-mudahan kabawa ka akhiratnya mangajinya. Tah eta. Daya keneh kos kitu. Minimal boga TV keneh. Tuh. Eta nonton TV naon maksudna coba? Mun pake maca sholawat. Sabaraha jam eta nonton TV maka mun pake maca sholawat, Masya Allah sabaraha ratus. Urang kieu bae di TV kos do oplo eta sebenarnya. Teu hayu saya pikir ku otak. Terus dengar orang kene mah potongan kos kieu. Atuh aja huis geus bae di hulu ka jembut-jembut. Masa kene rek nonton TV tah. Nah, geus mulai tah berarti tah Islamna geus teu bercahaya. Geus teu bercahaya tah Islam. Mun daek ngalaksanakeun maksiat berarti Islamna geus teu bercahaya. Lamun geus teu bercahaya sakumaha kan Gusti Allah dina Al-Qur'an, wa may yaj'alillahu lahu nura fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah geus teu dibere cahaya atuh eueuh cahayaan, ana eueuh cahayaan teu meunang neuleuh jahe. Asal neuleuh jahe baju kieu teu kicup-kicup. Kieu, tapi Mang Uting wajar lah neangan deui. Tuh, saya calonna.
Nah itu masalah. 2 habak sekali lah. Tah. Iya lamun geus eueuh cahayaan hate atuh geus abrut-abrutan. Maksiat terus Islam tapi terus we maksiat. Mulai tah lamun geus loba maksiat, ibadah teh ibadah. Ih, sakitu deket ka masjid teu nyaho tihang masjid. Teh nya. Deket ka masjid mun ditanya tihang masjid sabaraha? Wallahu a'lam. Weh, sia ka masjid, emang naon? Karpetna geus diganti ku ari. Bener sia. Yeuh, ari mah wow, hebat biasa. Nyana ka dinya ka masjid lu goblok jantu cek nya teh. Kaluar deui tolol teh coba. Atuh dilalaga kitu supaya ka masjid. Ieu ka masjid nempo doang di jandela. Ya tuh diganti. Atuh geus teh teu asup-asup acan. Eta berat dek asup ka masjid teh ieu eueuh cahayaan. Eueuh cahayaan wa man lam yaj'alillahu nuro fama lahu min nur. Lamun ku Gusti Allah henteu dibere cahaya, eueuh cahayaan. Di mana-mana geus eueuh cahayaan, sangheut ibadah teh sangheut asal geus dibere sangheut berarti nutup lawang sorga. Nu muka lawang tuh dia paling terdes sia horeng. Tuh. Dah, ya kira-kira ieu mah ngaji nu di dieu kira-kira ieu nu di dieu ieu. Ieu cahayaan apa henteu sih sebenarnya? Guys. Urang mah neuk danya we cak urang dieu mah ngaji pen di cahayaan teh. Doh, henteu. Eta ku kabehan. Henteu cenah deui. Berarti budak palinter. Nyaho nyana ge Rusdi. Atuh gebelek-beg gadeulean. Eueuh cahayaan sakieu. Sebab carita TV jana pangbogaan panggedena. Carita HP boga 3 HP-na. Atuh carita tilok ngabohong raja bohong. Atuh geus cahayaan budak ge nyahoan henteu cek jana. Geus teu kudu hese-hese teu kudu kakolot ka budak bae. Biasa kali deui cahayaan teh. Tuh. Cahayaan. Lementak tawa kula masuk ingin ka dongeng teh dongeng. Nah, aya urang kitu India, aya urang Arab, aya urang Indonesia. Kaberapa urang Indonesia aja pendi. Ya 3. Nah, ieu cek ya ieu. Aya kandang embe bau. Pak kuat-kuat. Ieu dongeng di Jalaluddin Rumi ge deh ieu. Pak kuat-kuat, coba saha nu kuat di kandang embe. Ayo, embena aya di dinya. Embena aya di dinya nyobau nya hangseut embena ge aya. Mulai orang India heula, asup urang India ka dinya. Tahan ku nyana. Oh, geus ngap-ngapan. Oh, geus 10 menit doang kuatna. Kaluar, wah cek urang India. Waduh tidak nehi cek kitu. Aduh. Masya Allah. Kekuat ceknya guys. Kekuat. Nah, bari orang Arab dagu orang Arab Baduy. Bukan biasa orang Arab Baduy makan ngaranna ge orang leuweung. Asana ieu mah kuat ieu mah. Asop, nomor kedua aja. Tenang seserian rada deres kuat 20 menit. Wow, nah hampir sarua kan jeung Baduy mah. Embe, tapi kan eueuh masalah tak embe teh eueuh masalah. Ngan 20 menit doang. Wah, cek urang Baduy teu kuat cek. Tetep bau biasa. Nah, bagian orang Indonesia aja pendi. Nah, asup kadinya. Karak 5 menit doang embe nu keluar. Sak embe teu kuat aing teh. Eta dongeng ongkos anu supaya jeung biasa padahal maknana pohara itu ngarana ge dongeng wali gorenganan aya jelema eueuh cahayaan mah eueuh cahaya embe ge kabur eueuh cahayaan mah
sok di dia Haji Pendi coba ge Haji Pendi urang geus beres ngariung ke nama maca di dia tek datang teu kalabur bae ge atuh kutub robana ditinggal kutub robani paling ge jeung si Golib bae di dinya kapaksa Golib ge ulah lalawara cahayaan teh cahayaan ulah manusia embe ge kalabur bau di samping bau enek di samping enek teh seueur sok saha nu betah deket Mang Haji Pendi ayo coba incuna itu kakek masih ada aja ya kapan nggak adanya nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah coba introspeksi ieu keur carita ieu geus kajian ulah nyaritakeun batur balik ka diri urang ke ai hate aing cahayaan teh sinu sabenerna lantaran tadi lamun cahayaan mah dibere resep jasa ibadah eta kakarak nomor kahiji eta kakarak nomor kahiji tanda jelema nu aya cahayaan dibere resep bae masyaallah waktu salat teh geus ditungguan bae di deuleu deui wah can masih kena jam 10 deuleu jam 11 setengah 12 geus siap-siap ya pas jam 12 hees cahayaan cahayaan masya Allah geus ke malah ka sare cek nya sakedeung deui salat besi 3 leun berjamaah aya cahayaan eta nu kos kitu ngaran beres datang waktu salat qobliyahna ba'diyahna beres eta terus wiridanana komo datang ka haju terus maca Quran ya Allah ya cahayaan eta nu kos kitu keluar di masjid urang ngantongan duit jadinya aya kotak nah hasilkeun ieu kotak itu dibongkar orang etek orang cayur gegedena orang pondok nah etalah cahayaan mah kos kitu tah ka budak deudeuh ka sesama nyaah ka saluhureun hormat eta ngaranna aya cahaya nginaheun lamun hate geus aya cahayaan sebab pada dasarna jelema ngudag-udag cahaya lamun Kangjeng Nabi dibahasakeun cahaya diudag kabeh sebab ieu kabeh ge tidak cahaya Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langit tina cahaya Kangjeng bumi tina cahaya Kangjeng kabeh alam gunung laut berikut hewan-hewan termasuk urang tina cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tinggal ieu di diri urang aya cahayaan ta eueuh urang anu ngarti urang nu nyaho urang nu sadar ketika aya cahayaan dibere resep urang ibadah dibere daek urang ngalaksanakeunana dibere tenang yashrah sadrahu lil Islam jembar hate nomor kedua narima cak Kangjeng Nabi tina papasten artina narima Kangjeng Nabi tina papasten teh kumaha Allah bae lantaran hakim nu paling adil iwalti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ku urang apan osok dibaca alaisallahu bi ahkamil hakimi ulah di bejaan surat naon eta eta teh artinya masuk dibaca ge tuh cak nu di tukang alhakumut cenah deui na bejaannya na maksudna mah sarua ondona itu mah alaihissallah ya kabil hakim Allahumma hebat na hukuman pang adil-adilna eueuh de hakim nu paling hebat Allah kuayana sakitu naon bae keputusan terhadap diri orang terhadap halayak rame terhadap hewan gunung laut bumi keputusan Allah sebab Allah teh ahkamil
hakim urang sadar aing dijieun ku Gusti Allah model kos kieu narima urang ngaca ye ngaca dikaca ya Allah ya Rabbi ya abdi ciptaan Gusti alhamdulillah dibere kasep mun kasep teh mah dibere gelis mun gelis teh mah sadar tah alhamdulillah loba tah manu kitu mah tah begitu aja pending ngaca aing jore amatnya ceknya nih ambil jeung nu di Cisoka akur di mana ka di Cisoka teh tuh solear si wanyahoan begitu ngaca teh ieu mah akur jeung nu solear main mah ngan buntutan doang atuh buntutan ge nu kadeuleuh tuh kadeuleuh mah aya ge sabenerna nah ieu lamun aya jelema ngaca aing jore amat sih Gusti kunaon si abdi diciptakeun jore tah eta jelema henteu sadar kana papasten ti Gusti Allah panghese-hesena teh sadar moal kebeli alam dunia ini sakitu alhamdulillah dijadikeun jelema aing geus bae sakitu ngeunaheun jadina tenang kana pikiran teh keur ngaji mah balik bae ka imang ngaca jore amat aing ye tuh coba ge ketika orang dibere jadi pedagang haju untung baik alhamdulillah ya Allah ya Rabbi maha kaya Gusti alhamdulillah karasa ku abdi kakayaan Gusti abdi dagang untung baik dikocorkeun bareng kakayaan Gusti ka abdi loba tah manu kitu mah tapi begitu nyana dagang haju rugi deh Gusti ieu kumaha sih urusanana ieu kunaon kok abdi dagang tapi rugi deui ye coba atuh ka Gusti kos kitu tah eta ngaranna henteu sadar kana papas teh eta cahayaan hatena cahayaan wa man lam yaj'alillahu lahu nur di mana ku Gusti Allah henteu diberi cahaya famalahum min nur cahayaan di mana cahayaan eta kos kitu tadi tanu mandak kurang kudu ngawauhan nu sugih hirup mah kudu ngawauhan nu sugih sebab aya nu sugih nya nama hayang dipentak bae lamun henteu mentak kanyana bendu lah resep aja teh nu sugih eta mah tah tuh hayangna dipentak bahkan teu dipentak ge sok mere bae nah nu sugih eta teh deukeutan ku urang bahkan lamun urang mentak anu sejen nya nama bendu deketan tanu sugih eta nu sugih eta teh saha nu nyiptakeun langit jeung bumi tak maha sugih cak Gusti Allah aing ye nu bogana penta ku sia aing bakal mere sia teu menta ge ku aing dibere bae komo sia mun menta ka aing jeung aing mah resep jasa lamun dipenta tur lamun sia menta ka nu sejen ka Gunung Kawi bisa aing mah teu resep jasa menta ka pamarentah ge teresep jasa menta ka makhluk ge teresep jasa aing penta tah Allah meresepkeun jasa dipenta haji pende mun dipenta geus kieu bae ya panakol ya incuna ge datang ka tiluk daek menta incuna sorangan tuh menta sama kakek ih enggak mau kenapa galak ya orang lamun geus bisa burak bere eta urang geus bisa make akhlak Gusti Allah takhallaku bi akhlakillah Allah mah mere bae terus tah urang ngadeukeutan nu maha sugih bae geus ka Gusti Allah nah ieu lamun hate urang aya cahayaan hate urang aya cahayaan sadar kabeh ge horeganan diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika aya seorang waliullah di Baghdad begitu manehanna keur di Baghdad ternyata horenganan di daerah Tartar keur perang terus perang nyana ngadenge begitu nyana ngadenge eta peperangan geus mah awewe pararae sipil-sipil masyarakat budak leutik ke parae nyana ngomong kieu ka Gusti atuh kunaon eta diperangkeun sehingga eta pararae masyarakat emang eueuh nu ibadah emang eueuh nu sok hudang ti peuting emang eueuh wali
pan beureun aya wali maot aya ulama maot kok dimaotkeun aya diperangkeun ku Gusti langsung nyana peutingna sare barang sare ngimpi kapanggih jeung hiji jelema make jubah terus nyekelan surat eta dibabawa bae begitu dibabawa kapanggih teh jeung nyana ieu surat naon eta ieu surat ti Gusti Allah coba tah pang bacakeun begitu dibaca dina tulisanana aya da'il i'tirad tinggalkeun ku maneh ngalawan Allah tinggalkeun ku maneh nentang ka Allah dibaca takunyana sebab Allah mah pang adil-adilna eta memperangkeun urusan aing gempa urusan aing banjir urusan aing angin urusan aing sia mah sia bae urusan sia cak Gusti Allah ulah sok nentang-nentang ka aing make jeung tatanya make jeung diperangkeun loba budak pararae loba manusia pararae aya kiaian aya walian urusan aing tah mah sia urusan sia geus datang ka mana sia dumadeheus ka aing hudangnyana Masya Allah kaget nyana dicarekan ku Gusti Allah langsung ditegur make surat model tadi wali mah kos kitu impianana teh hebat aing ngadenge Haji Pendi mangimpi teh ya Allah ya Rabbi diudag-udag genderuwo aya ngimpi kos kitu eta aya deui nyana mangimpi naik ka gunung Ragal paling hebat jana mah ngimpi di udag-udag anjing sanggeusna di udag anjing ngajunya anak kagang geus kagang haju hayang kiih manggih sumbur maju kiih ngompol eta Haji Pedi mah kos kitu impianana masyaallah wali mah tadi tegur ku Gusti Allah make surat tinggalkeun nentang ka Gusti Allah sebab kabeh ge ieu adalah urusan Allah cak Allah sia ulah tatanya kunaon ku aing digempakeun ulah diutang hitung Gusia teu urusan aing kunaon eta teh ku aing dianginkeun ulah make diutang hitung teu urusan aing kunaon diperangkeun ulah make jeung tatanya urusanana teu urusan aing sebab aya jelema anu ku aing di maotanana melalui senjata-senjata melalui pedang-pedang jeung sajabana hakikatna mah horenganan eta teh deuk di maotan ngan carana Gusti Allah aya anu raga tangkal kalapa aya nu raga ka sumur aya nu gering aya nu perang aya nu di luhur kasur kieu bae cara kabari ieu teh urang Balaraja datang ku Tangerang jeung ngopi ku pamajikan dijieun kopi jieunkeun kopi jeung nginum kopi bari ngarokok kieu bae nyana di kasur teh geus beres ngarokok lah aya meureunanan bangsa 20 menit mah pamajikanna ka dinya deui ditoelan ku pamajikan kaji oya gabe pae ngopi can anggeus ngarokok can anggeus nyana ngedang doang gitu mah Masya Allah nu geus dipasangka bakal paeh jasa kamar Haji Pendi hirup kene ngana gua sehat deui malah mah make susuit deui aya jahe ge sweet tolol tuh coba lah ieu urusan Allah. Nah balik deh lamun hati urang cahayaan geus moal aya nentang-nentang ka Gusti Allah geus urusan Allah urang tani sageus tani terus parena bagus kabelah dieuna gacung hapa nah urang kan ngomong kok ieu jadi kosia kurang naon si aing pengurusanana iya Allah ya Rabbi Gusti urang maka Gusti deui bae naon teh Gusti ya kok ieu kurang naon ieu da pupukna dan sebagainya urusan aing teh Gusti Allah siana sing sadar lamun kula inget ka dongeng harita di zaman Sayyidina Umar aya kabeuleman begitu aya kabeuleman di zaman Sayyidina Umar khalifah langsung jelema neangan cai berat cek Sayyidina Umar ulah di pareuman make cai waktu pertentangan antara masyarakat jeung Sayyidina Umar lain kudu di pareuman make cai di daerah ieu aya jelema nu teu zakat ulama nyaho tah tewak si eta hayo bawa ka dia sia dek zakat teh moal gegeran zakat gegeran kaluarkeun dikaluarkeun pareum sorangan seudeuh pareum sorangan tah kebakaran eta ku ahli hakikat maka nyahoan lamun make blambir loba nu teu pareum tapi ku Sayyidina Umar mah ulah make jeung make di pareuman make cai sagala rumo mal pareum ribut heula eta tadi
Nah, demantak di pondok kabar ieu kapan kebakaran. Atuh tinggal si ieu bada. Ewak ieu. Ayo, huluna kitu-kitukeun zakat sia. Ya Allah ya Rabbi. Lamun urang nyaritakeun antara zahir jeung antara hakikat, antara zahir jeung antara batin. Jauhna luar biasa. Urang mah make perjalanan zahir bae. Lantaran ieu qalbuna can aya cahayaan, Islam can aya cahayaan. Nah, nomor kahiji tadi di mana-mana geus aya cahayaan, bakalna hayang bae jeung resep bae ngalaksanakeun perintah Allah ngajauhan larangan Allah, takwa ngaranna. Nomor kedua, sadar kada papasten Allah. Nomor katilu puncakna ye di mana-mana Islamna aya cahayaan, nyana berpikiranna ka akhirat bae, ninggalkeun dunia dibere tersep kana dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Teu aya kahirupan dunia kecuali barang-barang tipuan. Geus lamun kiai engkeuy-engkeuyan ka pendopo neangan dunia kiai goblok. Eueuh tapi di Cayur mah aya tiluan lah tilu. Aya tiluan ngacung lib. Ulah neangan dunia. Abong-abong bisa ngaji, abong-abong bisa baca Quran, abong-abong nyaho hukum dipamerkeun pake neangan dunia. Eueuh cahayaan kiai tinggal kiai berarti ieu eueuh cahayaan tah Islamna. Encan puguh ngajamin ilmu nungtun kadang-kadang ilmu mawa ka neraka. Lamun ilmuna jadi hijab tina cahaya. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, balikan deui inna dina indallahil Islam. Saenyana agama nu pikeun karidho ku Gusti Allah adalah agama Islam. Tetapi Islamna kudu anu aya cahayaan. Sakumaha tadi lamun Islamna aya cahayaan maka aya tanda-tanda. Hiji tanda Islam aya cahayaan daek ngalaksanakeun parentah Allah, embu ngalaksanakeun laranganana. Daek ngalaksanakeun parentah Allah, ngajauhan laranganana. Eta berarti mulai cahaya nomor kahiji. Lamun naik cahaya nomor kedua, sadar karena putusan Allah di diri urang, atau soal harta, atau soal penyakit, atau soal naon bae nu patali jeung diri urang, atau jeung batur tilok cegekan sebab kabeh ge geus aya tina keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alaihissallah bi ahkamil hakimin. Cahaya nomor katilu ialah cahaya anu bener-bener mantep sehingga pikiranana langsung baik ke alam akhirat. Mohokeun alam dunia dibere tersep kana dunia. Etalah nu paling istimewa cahaya Islam anu nomor katilu. Geus urang mimitian tina awal carana kumaha supaya cahayaan eta teh tadi cak Kangjeng Nabi geus encan maneh ngalaksanakeun hak Allah. Naon? Ialah mempersiapkeun jang maot, mebeh datangna maot. Eta adalah memerlukan cahaya. Di mana orang sholat berarti orang mempersiapkan jang maot. Orang ngazakat mempersiapkan jang maot. Orang puasa mempersiapkan jang maot. Orang haji mempersiapkan jang maot. Orang baca Quran mempersiapkan jang maot. Orang tahajud, orang duha, zikir, maca sholawat, berbagai kehadean-kehadean yakni ngalaksanakeun ibadah. Eta adalah jang mempersiapkan maut mebeh datang maut. Berarti geus aya cahaya. Nah, tapi cak Kangjeng Nabi tadi teh inggis sanajan urang ibadah bae tetapi eueuh cahayaan ngan meunang capek doang. Ngan meunang capek doang tah ieu perluna cahaya. Kos kumaha sih cak para sahabat Gusti Rasul eta meunang capek doang.
nyaho kana keagungan Gusti Allah. Lamun urang ibadah teu nyaho kana keagungan Gusti Allah naon bedana jeung salat budak leutik. Budak leutik salat mah salat bae pan teteh ge cenah mah salat ge. Jatuh jahueun kana agungna Gusti Allah. Sok geura teangan budak leutik lamun taraweh teh Haji Pendi salat tarawehna masa sih babaturan keur sujud di kitu-kitu pelerna. Eta kan berarti budak leutik sama salat kos kitu mah. Giliran nya ndek diuk diteuneungan parantin akol bedug di dieu tah. Atur aku eta karena salat budak leutik teh nyaho keagungan Gusti Allah, sadajan capek ibadah lantaran teh nyaho kana keagungan Gusti Allah, ongkos salatna budak leutik nanaonan. Jadi kudu urang teh memperhatikan kemaha agungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah nu mantap ibadahna ulah aya muatan-muatan. Sia kunaon eta getolamat maca shalawat, dagang karung abeh laku. Da eta ngaranna ibadah eueuh nanaonan kos kitu. Capek eta ibadah kos kitu. Capek pen. Ulah kitu aran. Atuh. Sakalina maca shalawat, maca kulhu, kukulak wan teu maca kulhu kabari. Bulan Rawah maca kulhu ngaji. Dibaca bae ku nyanas. Ditanya, ngaji maca kulhu. Hayang naon sih maca kulhu mah haji nu sabenerna. Rizki macet cenah ieu. Supaya ada jembar bae bisa sugan bae ku kulhu mah. Tah ulah kos kitu teh ibadah budak leutik teh mah TK. Capek eta ibadah kos kitu teh ibadah teu nyaho kana kemahagungan Gusti Allah. Geus bae urang mah ibadah salat ulah aya muatan dunia, ulah aya muatan-muatan selain lillahi taala. Karak ta eta ibadah nu mantep. Geus aya cahayaan tah mun masih keneh muatan-muatan keneh bae mah cara nu deuk calon lurah. Calon lurah teh kuan bebereana pohara jasa eta teh nu kos kitu teh capek gawe teh kapake. Eueuhna naonan sebab sedekahna aya karna hayang naek jabatan. Kitu keneh calon bupati, Gus Puguh calon presiden. Utama. Haji penmentas ieu mah ka ditu pan. Ka istana tolol henteu. Mending mun dibere henteu deui. Dibere onam. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran hirup sakumaha tadi sahabat menta ilmu anu istimewa, ternyata cak Kangjeng Nabi ulah hayang ilmu istimewa geus bae persiapkeun pelaksanaan ibadah jang menghadapi maut eta ilmu paling istimewa. Adapun kadituna lah cak Kangjeng Nabi gampang nu kadituna asal etana hebat karat ngan ulah ibadah ngan sakadar sigada hungkul tapi kudu didorong ku cahaya. Neangan cahaya na dua cara, hiji langsung boga guru aya nu nuduhkeun, nomor kaduana babarengan jeung nu geus bisa insyaallah cahaya tersebut bakal nyinaran saetik engke bakal ngarti. Ketika orang geus ngarti berarti geus aya cahaya teu karasa. Neangan guru mursyid mah hese urang atuh babarengan besok geura urang lamun sering jering babarengan jeung Haji Pendi bakal karasa. Karung ayam bae mah ngarti. Ieu karung ayam cek nya teh. Ieu mah dodet, jauh ka dodet segala pan. Nah ieu. Takos gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, persiapkeun amal-amal jang maut samemeh maut. Geus maut cara almarhumah Nyi Siti Murdiah kabeh nu dibawa imah, nu dibawa salaki ngan sakadar nganterkeun ka kuburan ku ari paring doa-doa anak kitu kabeh. Tatanggangan sakadar ngadadahan nu milu aslina ka kuburan mah salatnya na, puasanya na, zakatnya na, sodakoh manehanana milulah ka jero kuburan teh. Ternyata orang di jero kuburan teh anu sok disebut-sebut cenah urang di jero kuburan teh sempit horeng lega, cenah di jero kuburan teh panas horeng tiis, cenah di jero kuburan teh poek horeng caak, cenah di jero kuburan teh urang sorangan horeng rame. Biasa di jero kuburan teh masya Allah bohong. Eta nu nyebutkeun di jero kuburan sorangan bohong.
nyebutkan di jero kuburan poek bohong, nyebutkan di jero kuburan teh panas bohong. Ternyata Imam Ghazali nyana nyaritakeun di jero kuburan horenganan rame rame biasa. Sehingga nyana ngagerokeun ceng-ceng ka dieu sia ka dieu rame amat cek cenah ka dieu maneh ieu kasep amat saha cek cenah ieu kula salat teh ieu kula ngabaturan mamang cenah geus terus bae insyaallah terus datang ke mahsyar datang ka ditimbang kula batur ya Allah ieu ka dieu ieu saya ieu kula zakat cek cenah ya Allah ieu kula tahajud teh ieu salat hajat masyaallah barang haji pedi teh di jero kuburan ieu si hajore amat nya hideung nya jore nya culean deui ya Allah cak haji pedi si hajore amat bahasa pan batur mah haji ieu batur di mana aya eta nyadekeun si mbak teh ya batur ieu ya Allah ya Rabbi bakal ngabaturan urang di jero kuburan bohong urang hasud urang henteu salat urang teu zakat urang bakal ngabaturan urang sok renungkeun ku urang ketika urang di jero kubur bakal boga baturna urang nokos kumaha bakal ngabaturan jasa mangkaning eta ketika urang sering ngajembarkeun batur jembar kuburanana jelema datang Waalaikumsalam naon ya duh kulit di kamari candar Masya Allah atuh lain bebe aja di kamari ya cukup teh 500.000 Pak ieu tah alhamdulillah Haji Masya Allah kesia lamun teu boga deui ka deui senang hate geus jembar jero kuburan datang ka Haji Pendi Waalaikumsalam naon teh kulit di kamari candar boan sia ye atuh neangan cara aing coba direk neangan sih atuh geus mabur sia ka ditu lah Masya Allah cek ugal ledeng Haji Pendi eta jempitkeun batur sepit di jero kuburanana ya Allah ya Rabbi dah urang ayeuna nyieun masjid tah neun kipas di masjid tiis jelema maca sholawat ka tiisan komo AC nu ngaji ka tiisan komo AC di jero kuburanana tiis ya Allah malaikat ieu tiis daun eta teh cek malaikat teh tah kipas anu di masjid bo nyaho kieu mah kula meuli AC cek nya ieu kipas anu dipasang ku kula teh anu make anu jore teh eta kipas ge haju leumpangna ge kotek asal dikencengkeun we geus teu bisa muter janana ya Allah eta kos kitu ge tiis aduh nyaho kitu mah kula meuli nu bagus cek malaikat keur ieu sia tah kitu Haji Pendi bapan nyana mah lain meulikeun naon kipas malah kipas di masjid dicokot atuh panas cenah mah di kuburan atuh cek Haji Pendi malaikat ieu naon li panas nah maling kipas ya mentek sih ada ngaji ke masjid gede ai bebejana mah ka masyarakat deui diganti datang ka kuarin teh datang ka saiki orang diganti ge memang konon sirama nah aya Ustad maling ih heran itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jang gambaran urang di akhirat geus dijelas-jelaskeun ku Kangjeng Nabi urang iman ka Kangjeng Nabi percaya ka Kangjeng Nabi urang beragama Islam tinggal cahaya na aya tah henteu sehingga urang bisa ngalaksanakeun naon keyakinan urang sebab aya jelema anu iman ngan disungut doang tapi di jero hate mah henteu munafik wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin tidak sawarehna manusia wa minan nasi may yaqulu aya jelema nu ngomong amanna billahi wa bil yaumil akhir abdi iman ka Allah iman ka yaumil akhir padahal mah wa ma hum bimu'minin teu iman munafik tah mah aya jelema anu iman mah iman ka Allah munafik henteu tetapi eueuh cahayaan imanna Islamna eueuh cahayaan imanna eueuh cahayaan berani manehanana teu ngalaksanakeun kayakinanana
hampir-hampir urang kos gitu takabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman kana naon anu diucapkeun ku Kangjeng Nabi tetapi ngalaksanakeun henteu kunaon eta ialah eueuh cahayaan di jero kalbu urang Islamna teu aya cahayaan imanna teu aya cahayaan sok wari mulai bongkar gerak ku urang supaya aya cahayaan Islam urang aya cahayaan iman urang aya cahayaan Islam babalikna engke kana zahir iman babalikna engke kana batin kana ruhani Islam jeung iman di mana sapagodos pada aya cahayaan wah bakalna istimewa jasa zahirna bagus batinna ge bagus ku ayana sakitu teanganlah cahaya. Di mana sih ayana cahaya di pondok-pondok pesantren tah kadeleuna mah pondok kos kieu teh hina jasa. Tapi horenganan anu ngadatangkeun ka sorga kos kieu. Alhamdulillah kos pondok mah tolol. Siap pondok ngaran doang. Kampung pondok salilana bodoh. Heran aing mah. Tuh. Ya, urang lamun ningali gedung. Wow. Universitas wallahu alam ngadatangkeun ka sorga panteu mentereng hebat gedung-gedung menjulang urang ka Jakarta ieu sing ngadatangkeun ka sorga panteu ketika urang deuleu kantor DPR isi ka sorga panteu kantor ieu tapi lamun urang deuleu majelis taklim deuleu pondok hina ka deuleuna justru melalui ieu lah pintu-pintu surga terbuka teangan cahaya di pondok-pondok pesantren model kos sekarang hina kadele ku pandangan mata tetapi mata batin di mana geus cahayaan ieu teh lain sakadar pondok pesantren tapi ieu teh adalah raudhatun min riyadil jannah seperti eta lah ahli-ahli Allah teu perlu mewah-mewah ketika aya teu perlu dibangga-bangga nu penting ieu adalah ngamakna anak-anak itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah malam ieu urang diundang ku almarhumah Ibu Murdiah maksudna mepelingan ka urang wahai ahli-ahli cayur kula geus balik kalbur asli ente ge bakal baralik ternyata nu ngabaturan kula di jero kubur amal-amal kula amal salat amal puasa amal zakat amal-amal sodakoh jeung sajabana amal ngaji jeung sajabana santri mah eueuh jang ka neraka saudara santri mah eueuh jang ka neraka santri mah kajeun hees bae di kobongna surga tuh siapa teu percaya waduh segala naon ye atuh geus cara bae cicing lagi di taman surga deuk kumaha atuh eueuh jang ka neraka mantak santri mah janajan amalna jore pan di ka nerakakeun begitu deuk diasupkeun ka neraka aya utawi ye utawi geus kieu segede peureup ieu naon dia ye kula utawi nang ieu jurumiah di utawian nah cak malaikat naon sia ieu utawi ieu cak jana teh kula teh ieu saksi bahwa nyana teh di pondok pesantren hindah deui kalawang nu ieu utawi aya deui bae di dieu terus bae unggal lawang utawi iku malaikat ge sebeleun nya jagana ya dijagaan ku utawi iku bae bebe jaga Gusti Allah Gusti ieu ya utawi ikuan lah ka sorgakeun habek tuh batak santri wah jang ka neraka. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang doakeun Ibu Murdiah mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, dicaangkeun di kuburanana, dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah sehingga nyana bisa tentrem nikmat menikmati naimul kubri kitu keneh keluargana mudah-mudahan dibere salarabar tur tawakal tur urang kabehan ge mudah-mudahan dibere cahayaan hate urang sehingga bisa nempo jeung ngalaksanakeun kana perintah-perintah Allah belah dituna mah urang mudah-mudahan kabehan husnul khotimah di akhirat urang kabeh menuju surga di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapkeun cahaya, setelah siapkeun cahaya laksanakeun melalui cahaya tersebut jang persiapan maut abeh urang aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa abdilha daran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha waghsilha ya Allah bil ma'i was salji wal barad ونكها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وافتح باب السماء لروحها وجاف الأرض عن جنبيها ولكنها الأمن والهجة يوم القيامة اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد اللهم أصلح أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته